Gum. Naon gitu Jang? Dia kayak picarita. Kadidinya. Emang cerita naon gitu? Cerita nama. Penting kamarinya, orang ngimpi gitu. Ngimpi. Anu kurang matak. Teh nyarita ka dirinya tapi ada we cek barudak terus gugum cenah bisa nafsirkeun mimpi mah bener gitunya dirinya Bisa orang mah. lah percaya orang Percaya bener, ka orang bisa orang mah. sok lamun bener bisanya kieu Terus kieu nya ngimpi nama orang teh carita nama orang teh naik gunung wah di sapaparat perjalanan teh orang loba rintangan gitunya Yo Jang anu ngaranna naik gunung nya berarti orang teh bakal mangih milik hari teh mungkin ka mangih milik mah syukurnya mudah-mudahan gitu nah semua orang erek nanya ka didinya nanya naon didinya gawe naon sapopoe digawe mah orang kudu jadi sales orang mah emang sales naon gitu sales motoris gini semua dahareun ka warung-warung kana bekeun gitu nyawa tuh orang mah tah buah meureun tadina jadi sales motoris teh jadi supervisor mudah-mudahan mudah-mudahan euy mah ngadoakeun urang mah syukur atuh tah tapi urang camparat eta teh terus naon deui tah impian eta dina impian eta teh kieu dina loba rintangan kieu teh cos langsung orang ini ke puncak gitu ya menahu pemandangan endah gitu nobel atuh Jang gitu mah coba naon milikna mudah-mudahan gitu wah jadi supervisor teh jadi direktur urang mah tengarepkeun nyekel perusahaan tah tengarepkeun urang mah soalnya mudah-mudahan ieu mah nyata mah nganukeun ku kanyataan asa moal mungkin urang jadi direktur mah komo urang teh Jang kudu mungkin kudu percaya diri Jang tapi keula can parat tah mesti puncak teh nya ieu ningalian urang dulu pemandangan endah urang teh naik deui ka luhur gitu geus moal balik lur balik gunung ngaranna naik ka gunung tapi ka puncak mau bisa naik deui kumaha terkecuali labuh ka handap ngakirentel boro ku urang didengekeun caritaanana lur Surjang tah teu bener boro atuh aing teh da emang impianna kitu teu bener tah Jang heuy urang penting kamari aduh hokina bener-bener euy oke kumaha urang teh kan kamari teh ngobor euy jeung barudak menang belut 16 ekor tah percaya aing ka dirinya jadinya 12 ekor teh lagi basokor iraha penting teh lah seminggu kamari ka urang ngobrolkeun jang cenah urang ngobor sorangan cenah urang aya mah sakilo alas urang leuh nya sumangot aing ka imah dirinya terus alas ka ditu luas iki didinya terpercaya ka urang tanyakeun ka barudak oke kurang tanyakeun ka barudak ji urang mah tah didinya teh Jang euy urang teh mangi lauk kumaha lauk emas warna beureum sakiloan di sisi susukan lah semua mungkin aya lauk emas non dina susukan ku mau sakiloan asa teu mungkin menang mauk meureun lain jangan lain menang mauk kurang mah terus mah nyaya di sisi susukan teh kan aya balong ku urang teh bebedahanna teh dibukakeun sinar limpas ka susukan berarti otomatis milik sararaya eta mah kumaha maneh eta mah ye amun anu naon lamun anya lauk dina susukan bener terus misalkan aya banjir eta mah pek wae hari ieu mah nya balong jeung aya susukan eta dicabut paranti ngabedahkeun anak sarua jeung maok eta mah geus lieur jeung dirinya mah milik sararea Jang urang teh langsung diatakan tah didinya teh cari weura kurang barudak di tempat teh hirup dinya cari weura tah terus urang teh euy naon diwaet hayu 100 mangi bangkong suike Jang angka ieu mah euy warnana alus Jang sarane deui lah apal ieu kan didinya gini ngaranna bangkong suike mahalnya dijualna apa urang
cuma dari dirinya ngomong mah euy lah. Didinya terpercaya ke Eh, orang. aing teh Ieu percaya. urang erek mawa tah. Mana sok ka dieu Menang ningali. bangkong Ka suwi dieu ke. urang yang ningali sok mana. Ah, Mana bangkong suwi ke aing mah. ngali Kok ieu? Kok ieu? Kok ieu?